kumaha pelajaran dinten ayeuna? Isuk-isuk kasih abah balik-balik ke warung tah aya ucing sukuna lumpuh. Ya elah eget pisan atuh. Kumaha tadi anjeun ulangan teh? Babari pisan jika hari-hari biasa. Heeh bener jadi teu kudu loba teuing mikirna. Nama hiji nu mikirna. Naonnya? Jalan-jalan ke warung. Panas poe alas ya hujan. Nya. Oh, jajah. Yuk. Yuk. Geus geus pasar ieu. Ieu artosna. Hatur nuhun Ibu. Mangga sami-sami. Mah di Jakarta cuacana panas pisan. Jajana menloba. Duh, warung ieu nya. Heeh da maneh mari dahar jeung bungkus-bungkusna. Hampura da urang teh lapar. Oi, Hoi. si Napis dahar telepon, sabari dahar gorengan, ari maneh keur naraon, mendingan orang ucingan. Yuk, ayo, ayo. Si abah teh menisai gawean aja di kuli micen sampah di dinya we moal aya dan ningali. Boga ieu mah di singgahan, teu poho jaga tempatna, hayu urang jaga kebersihan, micen runtah di tempatna. Ulah micen runtah di mana wae sabab kebersihan sebagian tina iman. Kapan teh laukna sae henteu poho ngalalauk, alah gandeng pisan maneh dengekeun urang we atuh. Jalan-jalan di kebun teh, di kebun si Asan, ayo naon teh beri jorok pisan. Heeh nah hanya aya sampah di tengah jalan kieu. Hayu atuh urang beresan. Ayo. Hayu. Geus capek. Resepnya isuk uang ulin deh. Yuk, ayo. Tengarana awak kieu sare ah. A few moments later. Astagfirullahaladzim. Yang kuna mah yang ribut. Jigana kuring geuring mah. Hujan gede meni lebat. Kabasilan kabeana, kunaon si Rahmat meni ojol-ojol geuringna. Ahmad geuring Pak. Nyamah runtah anu ku kuring dipiceun berubah jadi monster terus ngudag. Maya cumat, tong sok diajar jorok. Jika nama apal kunaon maneh mimpi kitu. Ya hampura tuh mah. Matakna jaga kebersihan tinggal di runtah meni aya di mana-mana. Meni geuleuh.